Assalamualaikum dulur. Aduh, pokoknya mah ngevlog deui lah. Nya ayeuna perjalanan badai ka tempatna Mitoha. Nya ka Mitoha tempatna pun istri. Kalarasan pun raka nuju ka dieu nya tuh. Hapunten dulur, ieu rada digancangkeun saalit nya. Supados durasina henteu terlalu tebih. Jeung durasina henteu panjang teuing lah pokona mah. Tak pastikeun pamajikan tos posisi anu bener na motorna nya supados aman. Ta jalan anu katen simkuring, jalanna alit jeung awon. Pami paridieuna tiasa mobil hiji, pami dua teu tiasa. Ta pami ka dieu nama alternatif ieu teh nu bade ka Sukalarang. Mung jalanna rada awon jeung seueur tangulan. Loba jagijrug lah pokona namanya dulur. Tadi tengah perjalanan simkuring menenakan bapak-bapak nuju ngalamangah. Ongkoh make jaring tapi kelakah kaluareun jaring muragna teh si buahna teh. Pokona mah pika seurieun eta malah tikak gakak saya jeung pamajikan teh na motor. Tah kabelah dieu nage ka lemur pacing itu namina lemur pacing jalan rada awon jeung seueur tangulan. Tah pami ka dieu nama jalan Tugu anu bade ka Almasyad nya sakolahan murang kalih simkuring. Tah ieu teh tos caket ieu ka Kampung Bandang. Welcome to Bandang. Tah sakitu dulur, tah eta teh perjalananna karek setengah jalannya, karek setengahna sih geus tilu parapatna lah. Tah ayeuna masih berjalan lempang ieu menuju ka luhur. Digancangkeun deui dulur, soalnya saya manggih eskalator, ini eskalatornya listriknya parem. Saya ampe haheho sama istri saya, tur saya karasa leklok pokoknya di sini wah pisan lah pokoknya ini tanjakan. Nya turunanna wah mantap pokoknya mantap pisan. Aduh capek. Oh mi ayo. Tah dulur ieu nya keberadaan pun istri. Oh. Mas retak-retak dari mah soalna tanah banyaknya. Welcome to my home nya. Di mana itu Bu? Welcome to my Nah, rakana Bayi dut. Tah jadi dulur ieu keur di kediaman pun istrinya. Pokona mah hatur nuhun kasadayana nu tos ningal video ieu. Sakitu ti simkuring hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.